pangku lah sok. Aduh, masya Allah ini pengantin viral ya di pangku. Mari ada tuh lah, kita mundur lah, mobil lah, ada mundur ke. Ayo jalan. Apa dia mah? Nyapa dia ngatas sana. Ya. Mentawis. Mutis. Sok. Nanti pengker pengantin teh ya. Pengantin bari ya mah. Ayo teh pangeureuneuna di kampung naon? Oh, lain Marga Mukti lain. Desana. Pasareunan desana. Kampung Cihanjuang ya mah ya. Oh, masya Allah ibu kohana ya sinden fenomenal. Sinden fenomenal terbaik segarut. Iya sinden iya. Bagian nyedak naon nama si ku sinden? Oleh-oleh. Weh naon namina teh? Pilus naon? Gitreknya. Gitrek, masya Allah. Kayak pokoknya namanya kalau si ibu tos nyinden wah viral wae si ibu. Sinden buhun atau udah saweran buhun. Ya terkenal Katasik, Garut pokoknya masih ibu mah. Bu ya mak wargi nu nikah kalau salah atau tatanggi warginya. Seur wargina si ibu aja mah. Di mana-mana. Kabupaten. Sok mak.
beda ceket. Alhamdulillah Bu Haji atas duginya. Dia dilancarkan Bu Hajinya. Oh, pada jajan kumang lah, mangga, mak. Ya, mak. Nah. Tinggal deh. Hal sih. Tadi pangku ya pangku. So. Oh, Masya Allah, ini pengantin viral ya. Di pangku. Wajar, bedas, awas. Wah. Jerok ya nak. Pergerakannya ke mana? Langsung kan itu. Balik sesi foto outdoor lah. Lumayan iki sih teh. Oh. Ayo. Kalapang. Bade sana kalapang. Tak senang main bola sama piraku ya. Hai itu kehandap ke kiri. Ajudan pengantin. Yang kalapang. Kalapang, sedang yang di lapang ya. Malah memuaskan hasilnya. Memuaskan. Iya, mau bodyguard pengantin. Masya Allah. Kantong. Oh, baiklah. Dari tadi bawa lah. Kayak sih ngasup lah tuh. Ya emang kurang biasa deh. Serap. Bang balik ngobrol yang pengantin. Jadi gimana perasaannya setelah sudah menikah? Alhamdulillah bahagia ya lah ya. Semoga dilancarkan dalam berumah tangganya ayah. Jadi ini tuh acara akan pernikahannya mah udah ya. Ini tinggal resepsi ya, Tinggal dangdutan aja. Tinggal dangdutan. Nanti kita joget. Kenang-kenangan nih. Masya Allah. Kayak rumah pakai atau mah itu nya bari panas.
kelas 50. Mana sih dia? Yo, backlit, aduh. Gampang. Oke mah share langsung ke Facebook ya mah kayak aya tinggal we nya ke Facebook. Hah? Heeh. Tetap mah Bener telat-telat tapi. jarang tuh pengantin anak yang di papanasan Ya, gitu. pengantin bermain bola judul lagi ya mah. Wah, iya keren. Alhamdulillah, ini pengantin mengelilingi lapang bola 7 balikan. Telah berhasil. Syarat bosku. Meliput pengantin mengelilingi lapang bola 7 balikan. Hadiah. Kenapa tadi jalan dia dah? Tak apa aja ayah dia. Pengantin cantik kukurusukan. Saat ya teh, nonton anu teh lah. Alas jalan kayak tuh dihiburnya beri belajar teh kita sama nulis aja di dangdut gitu. Taca naik lah, ya kan abas-abas nanti berarti anu di dapur. Taca, ibu guru, pak guru, pak guru, yang ini apa namanya?
sampurasun ka Gusti nu maha suci nu nyipta daya urang bade mayunkeun hariring seni Sunda sawer asli seni Sunda pikeun suluk gambaran siloka diri dirupuan kajana mawa diri sing taliti satinca make pikiran ieu Bismillah damel witan mugi Gusti nang tayungan eulis asen nurena dengan mugia keselamatan salamat eulis ayeuna tos laksana nyumpunan kana janjina masih dugi kahartina hartikeun eulis ayeuna lebetkeun kana manahna manawi aya gunana nu dipamri mangpaatna lahir batin eulis masih ngeprihatin ayeuna aya nu mingepin kacaroge masih tigin eulis kumawa karaka ulah baula bisiraka menang bahwa kudu bisa silih bela kacaroge ngan ulah pasir bae mending oge boga gawe ambil hati unggal poe repe-rape nu saimah rumah tangga tumanina tapi lamun loba salah laki rabi moal genah bisi tegenah kurakah prakwae wak sabalaka lamun rakah goreng sangka buru bawa suka ti ayeuna eulis atos laksana datang jodohna nah hiji salalahina kacan ibu antos sakedap nama istrina ayeuna kantun ka pamagetna sampurana eulis ayeuna yap ka dieu pamegetna ibu bade ngawurukan diregepkeun ku asepna regepkeun teh ku hatena ibu mepelinganana tadi nasep ayeuna ngagaduhan garwa sareng garwa kadang layet sing layet seperti leget pamaulah pikir heureut sangkan silih tika memet Mika memet sarang bojo laksana asep ngajodo tapi lamun ngabobodo bojo moal mika sono mun sono asep ka istri sing pagel seperti patri campur gaul sarang santri kalayang hati nu suci pasti bersih taraya nu dipamri kabojo tawale asih sagala sarang pamilih pilihku asep ayeuna nyapek tanya ku hatena nu goreng jeung nu hadena sing karasa ku dirina pangasih Gustina Gusti manyiksa sabait deui lebih ka isa cenah amal hadi tu genah laki rabi tu manina tapi lamun loba salah jaga baris nyorang susah
nyanggakeun Ibu Haji sok. Oh nya Bu Haji kumaha di dieu mah? Angkat tadi aur Tosna di aur aur artosna engklakan mari lucu pisan barudak urang ngariung di buruan engklakan mari lucu pisan barudak urang nyop cai disalopna siap-siap buat Miss Arin Bang Miss David Mahaji Arin Mahaji hoyo makasih Mahaji Emma make up sama dekorasi Putra Mahesa Jaya Perkasa Billy video foto pribadi dan juga Gini saja ibu bapak ajak anu bageurang datang di aja. Aduh terbuka Iya keur hiburan asalan saha anu sumping mamang MC anu bageurang ngawartosa buat Miss Debbie atau Miss Arin boleh? Enggak. Hey, asik. Terbuka channel the best. Awak Bu Haji nyanggakeun. Ngerti Gusti yang kemana mana kang duka iraha kumpul jeung kulawarga langgeng dugi kajaga ini masih Mahaji yang tabing ini ya Alhamdulillah Mama